Assalamualaikum Galuh Kidul Baraya Sunda. Wilujeng tepang deui di acara masih kegiatan aktivitas petani di pelosok pedesaannya. Wilujeng siang hayu asuang marakan siang sadayana nya hatununan tos subscribe salam kawilujengan salam ti Galuh Kidul. Itu biasa sih. Mau ngerti tapi ka dieu mah ya mau nepi ka ditu. Manu gimana geus erep juga na lamun tuh gangguannya. Itu mah gangguan itu ieu mah ya. Kalau semua apa jalan tol, semua ka ditu. Raya ka ditu. Oh, balik sana mah teh itu mah. Teh dina ieu mana kana itu tuh ta mana ibarat mah ada bari mah nanya ka ditu kana eta kana cadas bari mah euy oke dan ke anu ieu mah luhur itu tuh ditu eta mah udah teh nyaho bari mah masak mau pae ta makan di bari mah pernah urang pernah jeung kita mah pae ta makanan kalau saat man urang oh si ka ditu ba atuh mah tunai kana itu tuh on tuh bari mah atuh dibalik kana pun muncang urang mah jeung ditoha. Nah, makan balong pernah ke komon gak? Pernah kan gitu, gitu. Itu usul naon ya kan. Ini kita kalinya terus. Tentang kamu cang halus, ini papan halus. Dan udah itu sih halus. Kalau kita kasih peri orang boro-boro kudu mah mau dibukan kamu. Sama itu kan itu mah nyahoan eta. Peri ki oyo. Eta oh mati mah benar kai gitu mah nu nyaho eta mah kumaha bener bang halo ngomong cenah boro-boro istilahna di kudu dibur di sana eta tanpa muncang dibur ge ngomong kalau mun pon ngorok ini sampai mau nu eta mah sawon sawonna bareto nepi ka kampe jeung busuk teh tangka muncang imah honi mah diengkeun sekarang mah honi segede-gede kaya nanya kayu apa? Ada moli juga tapi ada yang bisa masak sekarang oh ada bisa semua hasil kembali banyak semua jangan dasar ada yang nama mau kayu dia mau yang standar semua ini nama harga kayu ayo lah masih dulu dikatan didinya mah kan udah nanti sesabaran jero deket ya. Tadi dijual atau di mana tahu selama ya kan? Sekolah ini di udah panggilnya di Lono RT. Yang kemudian yang mau beli, yang lain nama mana? Jadi kalian beri bisikingan berenang di ngomean mah cuman ayo berangkat tapi ada kita juga ini megang angan kamu kamu bisa ngusuk lagi di rumah
Panjangnya kentek, kaptan, batu. Geus pesan kusen, aya teh geus pesan kusen mah. Masa? Lemah ini nya. Jadi itu dah. Tadi dibikeun kanangna tadi dibikeun cenah ku babeh. Itu mah duit tadi betul. Bantuan itu digantian gua ingat cenah. Mun kan kan. Ini kan nyeun bantuan dia apalagi gitu. Dia kolot mah. Bantuannya nyeun we. Bahan kan geus aya ti dia. Ayo bang. Kali ini semuanya. Yang satu dah. Beda ya dia. Kita nggak berulang dia yang itu teh di jelma dulu. Mana? Baru belum pulang belum gitu. Tapi kaburan aja ke sok kita sekolah tadi. Guna motor eta. Gitu loh. Gitu dah. Ini dibawa jempang godokan Mantasari ya teh. Ke Batasari. Bawa jempang barukan ada teman. Tadi angkat hidungnya. Kita lamun sebelum pada mana-mana. Oh, kita ingat tak? Apa-apa. Adik. Hari anu berita terbaru can iya nya anu kina sih. Nah, ada can aya ngarakan anda. CCTV tadi ya. Hah? CCTV tadi ya. Iraha. Ibe mah ngalar dira. Ayeuna anu nih. Minggu itu udah Apa itu? kue Sabtu. Kontrakan urang ke di sekolahan mah cuy. Ngan cenah inget-inget teh geus poe Salasa geuning si bae mah cenah beas. Diteang ke panggelinganana. Anjir mah teh geus diantarkeun Sabtu ge hari tadi. Tanyakan ka Sugi heula. Diantarkeun di deui na telas. Da umur nyatak dulu. Besok ai sate ke odeng teh rencana rek ieu Sabtunya ngalapara loba da rek ngawalian isukna. Aci kupang. Lain. Lumayan. Adina mangadi. Ngos Toretto. Adina Haji Ahmad sadik. Haji Umar, Haji Ahmad. Saha? Adina Haji Ahmad saha? Adina. Lain meureun teh. Adina mah. Adina cenah dia teh.
Pokoknya mah dulurna eta we cenah dulurna Ahmad. Ahmad Haji Ahmad teh anu nyarenkeun si Dugi bae teh. Asa sisarahan. Ada itu. Atuh di Haji teh nyarenkeun si Dugi ge.